Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi sadayana wilujeng tepang dangu deui dina pidangan acara Dongeng Sunda kalayan judul Mojang Desa. Naskah karya Lili Guntur. Garapan dongengna ku Mang Lili Guntur. Mitra garapan hanca dina episode nu katilu kamari nalika dugi ka Tekung silila Lilis ngulisik kawasna karasaeun kumanehna leungeunna aya nu nyekel. Nyah beuntak red panon Lilis ngareret ka si Abah anu diuk gigireun manehna. Awi heste himut aneh henteu anu letak wing-wing ka mana-meni Ceuk si Abah bari cengkat sarta tuluy kaluar ti kamar Lilis rek tuluy ngalaksanakeun niatna kacai. Tah mitra bemi teu lepat neme dugi kadinya dina episode nu katilu teh. Sumangga urang teraskeun. Caturkeun isukna. Basa Lilis reginit sakola di jalan panggih jeung Usman. Reg Usman ngeureunkeun motorna gigireun nu keur leumpang. Manehna nawarkeun jasa rek nganteurkeun. Ngan ku Lilis ditolak. Sabab harita Lilis laleumpang jeung babaturanana. Usman majukeun deui motorna leok mengko ka palebah gang anu brasna ka imah si Abah. Kabeneran harita si Abah keur aya ngadon ngalange dina bangku hareupeun imahna. Lah geuning Jang Usman Pokna basa mireunge Usman. Rengse markin keur motor Usman nyampeurkeun ka si Abah. Gek diuk gigireunana. ngahaja wae ka dieu Sujang. Ceuk si Abah. Muhun Bah, hoyong ngadangu kelanjutanana obrolan nu kamari teh ngeunaan Mang Karca. Bener soal lalampahan si Karca. Si Abah nemalanana bari ditungtungan ku seuri mending ngagik-gik. Tadi abdi teh pendak sareng Neng Lilis. Ku abdi bade dijajabkeun ka sakola. Mung alimeun. Saurna hawatos karerencanganana. Bilih disebat teu solid. Memang sok laleumbang eta teh jeung babaturanana. Kumaha Bah upami ieu unggal dinten Neng Lilis ku abdi dijajabkeun ka sakola. Abah kinten-kintenna ngawidian. Ari kami mah atohe nu aya budak aya nu nganjilkeun ka sakola moal capek leumpang nganyaot geuing jenisna jegeun Abah henteu kudu ditanya langsung ka jenisna. Tema si Abah. Sakumaha biasa ari nganyang ka si Abah teh. Usman mah sok bari maka kopi tinyuheun. Hideng ayeuna mah ninyuh sorangan. Sabab apa di imah si Abah mah eueuh titaheun. Janten kumaha Bah terasna lalakon Mang Karca teh. Ceuk Usman samulangna ti dapur bari nyodorkeun cai kopi meunang ninyuh. Nyodorkeun kopi meunang ninyuh. Atuh barabat si Abah ngadongeng. Yen dina hiji waktu cenah. Si Karca meunang panuduhan ti hiji jalma anu dianggap kolot ku manehna. Ceuk eta jalma ka si Karca. Lamun hirup hayang bagja, waluya meunang kamuliaan, kudu bisa meunangkeun gadung hideung. Dileuweung karang kamulian. Ceuk si Abah ka Usman, tisaprak si Karca meunang pituduh tinu jadi kolot-kolotanana.
Karca tuluy lumampah indit kaleuweung karang kamulian. Didinya manehna ngadon asruk-asrukan. Neangan tangkal gadung hideung. Ngan weleh barang anu diteangan teh teu kapanggih. Si Karca kungsi balik heula nepungan pamajikanana. Manehna nyarita. Yen rek nyacapkeun kapanasaranana. Pikeun terus neangan meunangkeun tangkal gadung hideung. Tapi manehna butuh duit cenah. Keur bekel lumampahna. Anu antukna nginyeum ka rentenir. Ngaborohkeun imah dipake jaminan. Duit ladang nginyeum ti rentenir teh sabagian gede ku si Karca dipake modal init-initan. Ari numutkeun Abah naon maksudna gadung hideung di leuweung karang kamulian teh. Usman ngarasa penasaran. Cek Abah mah ye gadung hideung di leuweung karang kamulian teh ukur siloka. Eusina eta siloka. Mun jalma hayang binangi jeung kabagjaan hirup boh di dunia oge engke di alam akhirat. Kudu daek nyaring peuting pikeun ngalaksanakeun salat tahajud. Sabab salat tahajud teh gede pisan fadilahna keur ngahontal kabagjaan hirup. Tah ngeunaan fadilah salat tahajud ieu insyaallah hiji waktu ku Abah rek dipedar. Satuluyna si Abah nerangkeun pakait jeung nu dimaksud gadung hideung di leuweung karang kamulian. Ceuk si Abah, gadung teh dicokot tina kecap gadang. Hartina begadang. Anu hartina nyaring begadang teh. Sedengkeun hideung siloka tina kayaan peuting anu poek mongkleng. Hideung, gadung hideung. Gadung hideung hartina nyaring peuting. Ceuk si Abah bari nulikeun deui caritaanana. Leuweung karang kamulian teh ieu ayana di Priangan Wetan. Di dinya aya situs peninggalan zaman kerajaan. Oge aya sababaraha tempat anu sok dipake banayogean. Ngaramal pernasiban jalma. Tah lebah dieu jalma ulah kabaud ku sagaba-gaba. Seperti percaya kana ramalan, norah pernasiban, syirik teh hukumnya, musyrik jelmana, menyekutukan Allah. Ari hartina menyekutukan Allah teh nyata nyieun tandingan Gusti Allah. Aya kepercayaan lain sayanti Gusti Allah. Seperti percaya karena barang-barang anu dianggap mibanda tuah ajimat seperti keris gitu jeung sabana batu ali gitu dah. Wah, laras bah. Usman unggut-unggutan. Satuju karena omongan si Abah. Jadi lamun urang boga maksud atawa kahayang saur Gusti Allah dina Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 158. Yang kudu ejes di dunia lamun nerangkeun Al-Qur'an teh sebutkeun jeung ayatna kudu ngameh buguh rujukanna. Dina eta ayat disebutkeun Fa'idha azamta fatawakal ala Allah. Lagi merah diri ke Gusti Allah. Bari nyampurnakeun ikhtiar.
Ari ikhtiarnya eta amal soleh keur ngakontal kamaslahatan hirup. Itu teh jujang atra pertela aya dina rengkolna dina Al-Qur'an. Leuwih tandes si Abah nerangkeun ngeunaan pentingna nyaring peuting. Sabab janji Allah dina Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 78, keur jalma anu daek rajin nyaring peuting pikeun ngalaksanakeun salat tahajud, mangka eta jalma baris luhur darajatna. Laur Gusti Allah jeung dina sebagian peuting rak geura salat tahajud minangga salat sunat keur anjeun supaya Allah ngangkat derajat anjeun kana tempat anu vinudi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Si Abah nyaritana bari ngutip ayat Al-Qur'an. Oh janten kitunya bah, nu dimaksad gadung hideung teh hartosna miwarang nyaring peuting. Rupina ku mangkarca teu acan kapesek silokana. Mangkarca kalah aprak-aprakan milari tangkal gadung hideung, asruk-asrukan ka leuweung. Eda anu si karca mah dina polona teh dina otakna ngan duit jeung duit teh di dapokna oge pan hayang boga duit sakarung si karca mah. Si Abah seuri, atuh Usman oge milu mesem. Cak barawargi episode kaopat urang cekapkeun heula duwi ka dieu engke urang teraskeun deui kana episode anu salajengna. Salam baktos permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.